Aya hiji carita dongeng kolot urang baheula. Aya hiji lembur eta teh subur, makmur, gemah, ripah, loh cinawi, sandang, pangan, sagala aya eta di hiji lembur. Eta lembur teh pokona mah endah pisan. Ieu hiji lembur aya dina baheula aya di Garut, pas nama nu kabelah dieuna di Garut Kaler. Kacaritakeun eta hiji lembur aya awewe beunghar randa sada kolot tapi can kolot teuing, disebut ngoran teu ngora teuing. Ngan geulis teh kan embung manehna kawin oge. Da mun aya nu ngawin oge sok kasieunan. Sieun geusna kawin teh gara-gara bogoh ka hartana. Jadi manehna mah leuwih nyaah kana hartana dibanding kana dirina oge. Eta awewe teh ngaranna teh Nyai Endit katalahna ku lembur eta teh. Sakitu saking ku beunghar-beungharna Nyai Endit, naon wae nu dipikahayang teu meunang teu kacumponan, pasti kudu kacumponan. Kacaritakeun dina eta lembur teh Nyai Endit teh tukang panginjeuman duit. Jadi warga di lembur eta teh hampir kabeh baroga hutang kanu ngaranna Nyai Endit. Gitu. Ngan Nyai Endit ku beunghar-beungharna Nyai Endit sok mere nginjem duit ka batur. Alus eta teh mere nginjem duit. Ngan anjakal mere nginjem duit teh mun mulangkeun kudu leuwih. Amun teu leuwih naon wae barang tanah naon anu di lembur anu boga warga nya disita ku Nyai Endit. Nyai Endit loba pengawalna, loba prajurit-prajuritna mun nagih hutang teh sok kasar. Amun warga pas usum panen, pas usum panen hasil panen warga teh loba teu angga ku Nyai Endit sok disita eta lantaran boga hutang. Kumayar bunga na hungkul oge mata hutang warga moal lunas-lunas. Itu ceritakeun eta katentreman hiji lembur teh saban taun, saban bulan, saban poe, saban minggu jeung saban poe tuluy weh beki geueum teu ngeunaheun akibat aya hiji jalma disebutna Nyai Endit teu tentrem lah hirup warga teh ti dinya. Hiji waktu eta lembur teh sebutlah mun di urang mah husum halodo, husum paceklik, teu meunang papanenan kurang sagala rugi keur mah rugi ditambah Nyai Endit maksa wae wayahna
jadi kebon-kebon sawah-sawah imah loba nu disita lah ku Nyai Endit. Dirasakeun ku eta warga nyeri hate, getir lara, balangsa jeung sajabana. Endit mah teu daek tara pernah mikir saeutik oge perasaan warga. Nu penting mah aing beunghar, lebih beunghar. Kitu we dina otakna teh dina pikiranna kekayaan we. Endit mah sapopoena ngagelar, hampir kapoe ngagelar pesta lah. Ya pesta zaman baheula kira kitu. Nanggap naon di hiji waktu eta Nyai Endit keur pesta, sedengkeun warga ti dinya teh keur loba nu kalaparan, loba nu kasusahan. Ya bayangkeun lah mun karon-karon urang kayak gitu ya, akibat hiji jalma urang ulah kitu teh. Aya hiji anu ngawujud duka eta mah duka waliullah, duka malaikat, duka naon. Aya nu mangrupakeun aki-aki pangemis matongkat eta teh datang keketrok di gerbang. Aya nu muka pengawalna, cek pengawalna teh saha maneh, urang mah aki-aki biasa hayang panggih jeung Nyai Endit gitu. Terus pengawalna teh laporan hidig ka ditu Nyai, ya aki-aki cenah pengemis di luar yang panggih jeung Nyai Endit. Nyai Endit keur suka bunga di dinya, keur pesta-pesta jeung para pengawalna, prajuritna kabeh jeung antek-antekna mung panggih balik deui keukeuh. Geus aya sabaraha puluh balikan eta aki-aki teh ditolak wae ku Nyai Endit, mung panggih. Aya hiji keanehan, ta aki-aki teh jugjug aya hareupeun Nyai Endit. Tidinya teh dicarekan ku Nyai Endit ku sabab poek kitu mata Nyai Endit. Mata maksudna mata teh mata penglihatan batin teh teu bisa nempo gitu. Mata dohirna mah bisa nempo nyarekan teh teu aneuheun manehna jugjug aya hareupeun ngadon dicarekan rek naon sia ka dieu cek Nyai Endit teh. Wah bebeakan dican kan eta aki-aki ku sabar-sabarna cicing menempo ke Nyai Endit. Wah mun di urang mah hampir setengah poe mah dicarekan ku Nyai Endit, bebeakan Nyai Endit teh. Eta aki-aki teh terus ngomong kieu, geus Nyai Endit capek ngomong nya jam-jam. Nyi na kitu Nyai Endit jalma nu kajem sarakah cik atuh Nyi cenah bere saeutik tuangeun nu aya dina ieu pesta Nyai Endit. Itu warga keur kalaparan eta karek ngomong sakitu ge Nyai Endit langsung nyoros cos deui. Wah nyoros cos teureun-eureun wawanianan sia cenah kieu nepi ka amek-amekan lila amek-amekan teh. Terus we teh pengawal teh nyarampurkeun neungeulan eta aki-aki. Tapi eta aki-aki ku saktina aki-aki dikebrageun taneuh kabeh ngajareng pengawal Nyai Endit.
terus we tidinya teh nyamperkeun kana hiji tetangkalan eta aki-aki motongkeun we seke mun bahasa urang nama, bahasa Indonesia nama ranting dipotongkeun ku eta aki-aki teh tancapkeun kana taneuh. Nah aki-aki teh ku ngan teu bari ambek bari santai we kalem aki-aki teh. Nah ditancapkeun kana taneuh tah tempo cenah ranting ieu mun anjeun bisa nyabut jeung kabeh antek-antek anjeun eta saur si Abah eta teh saki tah mun anjeun bisa narik ieu atau pengawal anjeun jeung antek-antek nah didinya cek si Abah aki teh cenah sok urang marek indit moal ngaganggu deui sok we tuluykeun gitu cek si Abah teh. Mun anjeun bisa nyabut berarti anjeun teh makhluk anu mulia di dunia ieu teh kula erek ngamulyakeun anjeun mun anjeun bisa nyabut eta mah kabeh nepi ka nyindit paparekek teh bisa nyabut. Nah pengawal-pengawalna kabeh hiji-hiji teh bisa nyabut pabarengan teh bisa nyabut. Nah geus ampun we tidinya teh bareak tanagana. Nah geus laleuleusieun tidinya nah ku si Abah eta teh ditarik we eta teh ditancapkeun teh pas ditarik teh ngucur cai wah pinu tah ngabentuk lah cai eta teh situ kabeh nyindit jeung antek-antekna titeulung tidinya teh tulung-tulungan tah jadi weh disebut weh situ bagendit ari situ teh artina teh cai nu loba nya didinya ngocorna cai loba teh dina pusatna teh urut tanjaban aki-aki teh ari bagendit teh dina dicokotna teh dina enditna teh ngaran nyai endit nyai nu pedit cenah kitu eta teh awewe nu pang pedit-peditna nyai endit jadi bagendit jadi bagian dina nyai endit gitu jadi disebut situ bagendit ayeuna teh nah gitu. Naon sih anu bisa diambil hikmahna ku urang dina carita eta situ bagendit urang sewang-sewang we intina mah urang kudu nulung kanu susah nalang kanu butuh ulah aya emel-emel nu sejen urang mah lillah we turut tumut kana ajaran Kanjeng Nabi naon wae anu diparentahkeun nya kitu merek nginjem lillah lah karena Allah sakitu wae nya mungkin aya hikmahna sakitu hikmah anu katangkep sakedik nya anu seueur mah mangga nyangakeun ka diri sewang-sewang anu ngaregepkeun kana ieu caritaan mugia mangpaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.